Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Sipanak Kanca bade ngademang bahasa Sunda. Tepangkeun wasta sim abdi Yunisi Tepangkeun nami abdi Renita. Tepangkeun nami abdi Nabila. Tepangkeun nami abdi Mila Gusti. Ayeuna simkuring bade angkat ka Jogja. Sataacana hayu urang baca bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna simkuring Sipanak Kanca atau Sugi di Bumi Tuang makan orang hutan, cuma makan otan, orang hutan yang murah dan datang. Hayo guys. Ayo ayeuna mah bade ibak. Dadah. Hayo ibak Inggris ya. Dadah. Hai, ayeuna sok atuh. Naon. Tinggal. Tos ibaknya. Tos gelisnya. Ayeuna hayu urang Tuang teh aing. tuang sasarengan. Hayu kuat lapar. Tapi teh subuh teuing. Subuh teuing gitu Subuh teuing. Sampai setengah opat tapi amboing. urang mam. Hayu mam. Sarapan atau sering hayu urang lajengkeun ka Candi Borobudur. Hayu dadah. Rancut. Garing. Masuk ke Candi Borobudur. Candi Borobudur di kayu tadi. Masuk Ayeuna Candi Borobudur. Candi Borobudur. Borobudur. Perkuningan. Lumayan capeknya. Tebih kene. Capek. Lumayan capek pisan ya Allah. Marah tuh ieu teh asup teh. Ieu ge asup Serius banget. Keayaan teh banyak. Dan panas. Tapi hareudang kumaha emang hujan aya mirip-miripnya. Ieu tapi panas. Nepi oge di Candi Borobudur. Candi Borobudur. Aduh, capek ih, tatagi Udah bule, udah turis. Mudah lu ti kumaha gini. Nangis. Bani lu lompat. Bari was-was yeun yeunun jadi harurang Alhamdulillah, anaknya berhasil biasa cara sarang orang bule gaya aja. pakai bahasa Sunda. Ayo bahasa Sunda. Kerdil nama aya. Sejarah Orang bule Jogja Nya mulus kayak bihun. nya mancung dicoba. Atasnya kewe pendak deui di luhur. Dadah. Sugi ka puncak. Hareudang pisan. Perjuangan arurang geus sia-sia. Anana enah pisan endul tak kendul ya Allah. Ieu kesang kuat ka. Tamwe kanu tonggong. Candi Borobudur. Hayu urang teraskeun ka wisata anu salajengna nyaeta Lapatur. Ya, hayu orang turun halatun. Hayu turun. Hai Bapak turun. Hai Bapak turun. Ayo turun. Capek Marian
janji tadi ka tukang kapayun tapi teu aya wae. Pas kitu aya di payun. Mana tuh acara Papa deh nusa-nusanya tinggal atas naik naik bis. Nusa-nusa atas naik ieu Ari aru jeep. Ari aru lah tuh acara Aduh menikah bener wae. Tuh ayeuna teu aya deui cenah. Dadah keluarga. Oi sedih. Hayu orang teraskeun ka museum. Museum naon? Museum wisata tuh. Di dalam ada harta benda yang udah aman panas. Museum ada aya harta benda cenah. Judulna lah. Jadi dia teh arang teh bade ka museum sisa hartaku. Tadi dia teh aya barang-barang anu ka etaan awan panas gitu. Jadi awan panas. Sesa awan panas pokoknya mah jadi gitu we. Sabaraha kanca nuju aya di jero museum anu ti payuna nyaeta tempat bumi anu kakenan ku awan anu panas. Kaayaan teh kieu nya. Aya benda-benda anu tos rusak anu ka awan panasan. Oh di dia Anu kejadian erupsi tuh. abu gunung Merapi. Nah, ieu museum oge nyaeta barang-barang keluarga anu awan kejadian erupsi di payun. Jadi diabadikan ke museum. Iya teh aya kerangka sapi. Soalnya di daerah mana itu? Di daerah Magelang teh mayoritas peternak sapi tah jadi itu kerangka sapi anu kena erupsi. Atos dugi di Batu Alien. Tahun lagi cina batu lagi mirip sareng alien. Ayeuna urang buktikan ya. Terus wae acara anu salajengna. Tempat tujuan anu
Pipek teh papa heula jalan papa heula bade ka Bangkes teh jauh teh nya Agra cobaan we ayeuna nya tuturkan aya papa teh aya di payunan Abus ah. Orang abus ka Bangkes. Bismillahirrahmanirrahim. Aja istighfar. Ayo. Hayu tuturkeun we ya. Meluncur. Oh, Halo Mimin. Boy. Aldi tuh aya Aldi. Ilham. Poe. Ayeuna mah urang lajengkeun Ka tempat anu salanjengna. bakal lebih rame ti ieu geura bakal anu urang mah nya ieu teh jeep anu tertinggal anu tinggalan bakal pangramina oke jeep anu sanesna tapi da bakal rame insyaallah Nya meskipun sakedikan oge tuh. Bios we nya. anti lu jeep pang dah gini di Malioboro teh ayo nama jajan-jajan peser oleh-oleh kang Dewa-Dewarti bapak sareng sadayana we gitu aduh iya di dia gitu orang biasa di foto Biasa dipoto di Barmo di Spot fotona. aya contohna orang biasa biasa mangge arurang teh ciga jadi ciga arurang teh ciga nu di sejarah gitu tinggal beres ayo beres contohna itu Terus biasa oge juga narapidana. oh itu tuh koboyan Ayo orang ajangkeun deui we ka spot foto nu lainna. Aya juga di hutan-hutan deui nya. aya monyet-monyet gugulan juga jadi mirip kan astagfirullah Aya kembaran nya. terus aya naon teh nya Kene dasaknya hayu tinggal geura urang bade di foto di dieu anjing masih jadi fotona hayu urang tinggal we nya makasih geura tadi sangka-sangkanya di dematan hiji teh seueur pisan fotona sugan teh ngan hiji 2 kilo ieu mah spot foto jadi orang bisa dipoto sayang arurang aya nu di mana ini Aya teh foto orang teh jadi ganu terlabutan. lamun di foto fotografer makasih pisan Poe kalah poe. Alam poe. tuh terus aya anu jang ciwi-ciwi Ciwi-ciwi anu imut-imut anu lucu-lucu nya. aya di dia aya kudaan balon-balon Anu lucu-lucu pokona. Sararae. juga ame kayaknya tuh kenapa kaya tunggu arurang di atasan arurang di Demata 2 Ayeuna urang lanjutkeun kak dorong pada mata 2. Demata 2 itu hati dua Ngeri. urang lanjutkeun ka Demata 2 aya naon sih di Demata 2 naon ya Leuwih pokona mah leuwih rame. lebih rame moanya Pasti lah. Ya, Amin, ya tinggal we. tinggalnya
Oke, kurang tinggalkan foto-foto orang di jembatan 2. Tina tadinya sampai jual di jembatan 2, jembatan 2. Mana teh di Mesir gitu. Di Mesir gitu. Sieun cigana Horor gitu. gitu. Tapi duka hajaran nama boal ceria. Wah, leuwih Kumaha dari kumaha. Ayo urang hajar. Oh. Teu nyangki sugan teh kan pas penelitian mah. penelitian asli mah gitu Juga nu horor-horor. dan juri tapi si nama Sami tinggal mata hiji. tapi nggak sami we Leuwih seueur fotona. lebih sayang kayak orang Macem-macem. hadir iya tinggal gerak ya Allah lucu gitu itu tinggal gerak Agang kali pada di situ Tingali weng kayaknya. Tinggal foto-foto Agang. di dia unicorn orang teh kamera Ayeuna urang bade ka The Arca. Tinggal we nya kayak The Arca aya naon wae. oh mah penasaran ya nah ieu tah The Arcaeun ya Allah ya The Arca itu Ada. Ieu kaayaan di The Arca nyaeta tempat foto-foto anu teh biasa foto-foto sareng para pahlawan terus sareng naon sih tah di dieu nyaeta tempat foto-foto sareng tokoh-tokoh dunia biasa fotoan di dieunya fotoan sareng tokoh dunianya hayu we aya nama urang lajengkeun deui nya lajengkeun wae ka dua wali urang ninggal suasana sauna teh popot si arang teh dipoto nah tapi pas dipoto teh jadi tibalik tibaliknya ayo ninggal jadi mah panas mending kalebetnya ya hayu balik ya dua balik ya yuk kadi yuk ayaan di dua balik teh ternyata kan fotoan karena hasil teh bakal di dia simkuring nuju mam siang tuh dia mamna aya daging ayam aya toge kacang naon namanya urap aya mie goreng karbohidrat tambah karbohidrat jadi gendut tapi tegendut gerak kegaringan terus kurang cobaannya aya suara di dia teh aya suara berkabalan rek kaluhur gini rek mendara teh kaluhur jadi meh orang ngarasakeun bener-bener orang keur di pesawat yang cobanya heula ngeunah enak ngeunah kan teu pake adu gusti ngeunah lain mabet lain mabet suasana atasnya abi bade nuliskeun mam abi ieu teh seueur teuing sauna geura terus enggak itu ya ruang paratos rengse nya yus ayeuna urang kemana jalan-jalan coba kuat hayu bieu ayeuna tos bapendak aja rek hadapna deui nya
biasa di muka pencar. Menuju di Jogja Airport Resto. Kumaha sih? Jogja Airport. Pas beres beres mam ayeuna hayu urang jalan-jalan ieu teh luangnya keluar. Halah boy, Bade kabus deui bade kabus deui nya. Jalan ieu. Check out Urang kakadu. Mengko. Ani boy. Biasanya baik lagi. Mana? Iya. Ayeuna urang ade di kos sewa duitnya biar ade di soalnya lumayan lamun gebis lumayan isin hay lumayan deh sisan alhamdulillah tos turun tina pesawat habis buat dadak ini jauh jalan deui nya. jalan deh kemana ya teh pami jalan orang nyantui dulu ya Beureun ka Kang Aywin-nya. nya yuk Mulai dapur biasa ka pantai. nya urang dipoto jeung sanaon Sunrise. sunset Sok lieur wae. lamun aya engke di video engke difotokeun terus aya dina video Video kudu nonton. di subscribe deh Like and subscribe. boy biar atas kela lebihan kabus teh atas Panas kieu tingali waktu. atasnya ka pantai teh cenah janten cenah biduka tinggal wengke nya biar Ya, urung teu na asena panas. Angin selebu. Lain AC mah angin selebu. ayo terbuat panas lagi masa gila ka dia tuh Panas ya Bil. Panas bis. Dia make tium hideung teh. kayaknya Dia oleh-oleh. kayak di pantai Ada orang tos janjinya tadi bakal ke pantai, bakal pepotoan di pantai. Ayeuna tos aya di pantai, di pantai. Di pantai. ombak nagung bisa kudu hati-hati Karena sabab ombak mata. Jadi itu bisa dipakai renangnya. Tuh. sok balik ini badai Dipakai yang pepotoan we ngumpul. fotoan yuk Yuk, orang pepotoan aja namanya. jadi tiba fotoan makasih Ada. iya orang menuju di pantai alhamdulillah komplitnya ya nama Pantai Gelaga ya.